Hei, aya nu ngaliwat bio. Aya nu ngaliwat. Sing tarik aing ngomong teh naon? Bio aya nu ngaliwat ka dieu. Oh, hayang liwat aya, mang yo, liwat mah. Hayang sabaraha naon yo. Wah, ngeuna si Amang di etaan di tuh. Segala komplit. Nanya ke nu ngaliwat bio Mang Ida. Mang Ida ka dia ngaliwat. Oh, aya peda ge yo, mang yo di dieu yo aya peda. Tah yo, mang yo. Ilaha Sok arek mah jeung pedanya sok nah mah jeung tawaran segala disebutan. lain nanyakeun liwat bieu teh aya anu ngaliwat ka dieu Mang Ida anu dikupluk. Kan jeung kerupuk aya make disebutan biasana ge tarare pamenta sok yap. Moal madahar urang mah. Moal lain hayang liwat urang mah. Biage nanyakeun anu ngaliwat, bage lain nanyakeun liwat urang mah. Iya, tong sok reakan ulah. Hei, yo. Urang mah moal ayeuna mah, moal ayeuna mah. Berpuasa. Oh, nya atuh hiap da aya peda kerupuk aya naon maneh sagala ditanyakeun biasana ge sok hiap. Hei, tadi ge mang yo sok. Moal ayeuna mah. Yo. Sok Keur puasa Senin. Lain kalau pepetak itu sok ngaladaun top sama ge nanyakeun nu ngaliwat lain nanyakeun liwat lain da geus beuteung mah geus puasa liwat nah make kudu sagala dipentan kudu sagala dipentan mang top tuh jeung pendata kerupuk aya dun sampe aya top sama aya top moal yo entong maksa di dinya teh da ieu mah moal dahar berpuasa Senin entong maksa naon make jeung yang asin sagala dipenta manghiap hiap hei moal kala pepetaki yo berpuasa Senin anu teh entong maksa dahar mung make jeung asin ke jadi dipaksa jadi sagala dipentak itu mang cik sok beda mah kudu moal rek mulang lain moal kudu dibayar ya naon mual sagala jeung mual rek mulang ya mah rek mulang make jeung hayang jeung tulang nanti aya sagala aing mah si mangka surupan naon biasana dahar mani monyoropot teh ayeuna mah sagala dipenta bari jeung tungtungna teh geus sayang jeung kerupuk jeung peda make jeung hayang jeung tulang ke kasurupan meureun kan mang istighfar mang naon ujung juga nyurudut kana jero liang kadio eling astagfirullah si mang kasurupan naon tuh hei mang